baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung, ditangtangan main bola kurang lembur. Santri teu bisa, santri teu bisa. Bae. Emang teu bisa mah main bola teu pugu operanan apa. Nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang. Nah ieu mah bae ku greget-greget nah aya santri urang Banten. Urang Banten ngadu di dinya. Begitu bola ku jana disepak ngabledug. Pepes bola. Neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar. Lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan. Urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun. Berangkat deui, disepak deui ku nya. Waduh. Cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui. Suku mun kena aing rengkot aing. Cak wasit geus-geusan bae geusan. Ieu boleh terus ke di main bola ieu mah. Aduh lamun kena suku rarengkot kabeh ieu mah. Eta teh aya babacaan, pendek babacaanna mah jang paranti nyepak teh. Asa ulah napas, tarik napas kalur. Iya, Ba. Assalamualaikum. Heula Fatihah nomor kahiji kanggo Martaib bin Wariyah, nomor kedua kanggo Madhari bin Saolan Rawa Bolang, katilu mah kanggo Mislan bin Saitem, Said bin Sartiah, Sakim bin Sartiah, Sartiah binti Asrin, Asma binti Hajari Rusmi. Kawidaran terakhir ieu mah toko Mashab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo almarhum Kiai Haji Suhi Polonco maot kamari dinten Jumat. Kedua Habib Musin Tangerang, minantu daripada Habib Husein. Mudah-mudahan nu tadi kurang disebutkeun amina dilegakeun di kuburanana, dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana tur dicaangkeun di kuburanana. Tempatkeun dina rahmat Allah, diberi naimul qabri bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Urang masih keneh ngabahas tentang masalah jurhi atau wajrah, tentang penganiayaan sampai ke pembunuhan anak. Tilu macem kamari ngabunuh teh, nomor kahiji ngabunuh teh ngahaja disebut amdun. Nomor kedua khotoun kasalahan. Nomor katilu sibhu amdin sarupa jeung ngahaja.
sepanjang cerita nana tentang pembunuhan ayeuna urang nyaritakeun kelanjutan nana. Lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar bohewel tak nanyengkleh tuluy dibawa ka imah hamuriring eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat ieu bakal naliwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel, bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut. Jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maut. Nah ieu Ki Umar sebagai pangnu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di Jojo. Jojo teh naon Jojo? Di Jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana bengkak gede. Eta teh apan ngemu di jerona kudu gegeraan dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atawa dibawa ka dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang Jojo Ki Umar lantarannya nama make menyem-menyem. Teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae. Tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua ini. Aduh. Di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Qur'an maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah. Ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang. Teu kudu dilawan. Tapi nu jelas memang pohara. Syekh Abdul Qadir Ajalani nu ku urang erek dihaolan ieu
nyana teh ngarasa capek mun lempang, ngarasa capek mun ibadah. Padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi. Ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep. Kasep ka bina-bina teu kunyana teh teu ditanya teh dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingan nya mah resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeunana main cimplong resepen jasa anak urang mah mun nonton TV resepen jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa. Cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada. Sebab eta mah lain seorang nabi, seorang wali, bangsa Muhammadiyah, Persis, bangsa PKS ngajebian nu kacarita kitu. Antak mun nyana ngajebian ka kula, dijebian deui ku aing atuh. Mun jebi deui, lamun dalil deui, mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana. Eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo. Pokoknya Sunda mah kaya bahasa. Kamu mau dibawa ke Rawakidang. Waduh. Tah. Ieu masalah soal Jojo, soal Bohewel. Nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojo nyana kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang mah di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik be ujian atuh pan Kangjeng Nabi manggal poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek 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 tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat ente kagak nganggang teng tek itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi alal ardi hatta tutwa bentak Tuhan Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi alal ardi hatta tutwa lempang Tuhan Abdul Qadir nganggang lempang jangan Tuhan Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi eta diuk teh diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring kopi rokok modalna ngaji teh gede bebeja ka pamajikan aing mah ngaji teh gede modal
tapi datang ke jero majelis na Masya Allah sakumahaya cucukan da bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah teu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang pujianana manjur tak kuduna kos kitu ilmu mata kadenge tak manjur guys teu kudu direkam-rekam dina HP wah ku adi kita saurang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atuh nyawain gitu eta babacaan kos kitu jeung loba-loba deh tah ieu keur carita ngajotos ngajotos mah lu berek we moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hatta ti Imam Syafi'i di Imam Syafi'i emang kumaha kitu Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh man teu kudu berhadapan delekeun ku urang delekeun bae geus delekeun ke nyana indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah eta babacaan tadi Tuan Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ka Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil teng ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung 3 jam naekna teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pamere atut mau datang bae pokona mah wah ieu mobil nu urang meuli cash bae murni Avanza mau datang sangkilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah dan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah Masya Allah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kunci kudu ditanyakeun ka Tuan Abdul Qadir
dir itu jam sabaraha kodir mana sih ya tak tidak babacaan model kos gitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola baik di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa baik emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya nama dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah baik ku greget nah aya santri urang Banten ngadu di dinya begitu bola ku jana disepak ngabledug pepes bola neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang wetan urang Banten jeung urang wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui ku nya waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke di main bola ieu mah aduh lamun kena suku rarengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku gak coba ge tejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek pembacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus kataekanana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tak di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tak eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon karana ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal nah geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya na timimiti ditewak timimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seri we Osama mah lagi cekurang tembak seri cekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun diteangan deui ku nyana eta tah Osama bin Laden boga elmuna ti mana ti Kangjeng Nabi matak atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasupkeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasupkeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh segini di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nya geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae seret di kumaha nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula mantep orang nuturkeunana nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun urang teh karasana ka dada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting aju krek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek naon teh asana ieu juri sakira ieu asa urang lumpat yuk ada banyak pamimpin kos kitu atau teu ngomong deui berebat teh heula atuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit kuari kos kara itu mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas
ku Golkar dilaaskeunana teh. Bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar, teu malanjur kiai Golkar mah kabeh. Golkar aya salian Golkar suarua bae. Termasuk sekupi-sekupi. Teu manjur, kudu cicing bae abeng malah lanjut. Nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana, lain wiridna. Wiridana mah gampang tah mah. Di buku ge loba. Tapi tapakna nu hese ge anti terhadap dunia, anti terhadap pamere-pamere, menta maksudnya anti menta, ulah menta eta nu beratna. Daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atawa bohewel, kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot. Ai praktek bener-bener maot, walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel na muhlikin anu cek adat bakal maotkeun. Pamata kulantaran diantep haju maot Ki Zaid wajabal kisos, tetep bae Umar wajib kisos, balas pati deui. Payhan Ki Umar teh. Masya Allah. Walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakasafi muntajian kamun basitin pamakasafi muntajian hatta halaka. Ki Zaid gelut adu omong jeung Ki Umar, kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna di handapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit. Empangna teh sadengkul doang caingna, sadengkul doang. Jeung empangna ge lah teu pati gede. Dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar penca di Cikalong. Oh, cekel balamkeun buah ka empang. Mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet. Mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet. Eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid. Cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet, tapi nyana endahan turun miring. Turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid. Atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui. Digerokeun ku Ki Umar. Hudang sia. Tetep bae nya teh hudang kitu kadengeun pan dicai mah. Hudang sia. Tetep bae teu kadeng. Benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang. Aya sajam kalur pae. Ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet. Anu henteu bakal ngerem. Mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun. Teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang. Tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan. Kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet, tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae. Walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai-caina nu layu adu mugrikon tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutajian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata waleuwih hatta halaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh tak kumaha teteh hukumna nu kitu pahadarun kasia-sia tamah teu aya kisos henteu ka Ki Umar dia ke henteu. Naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tamah Ki Zaid. Jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun, mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang ngana di jero bae berarti bunuh diri tamah Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik. Oh, kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu.
Hartina kumaha tata dina barang didele dinas kanan kantong nanti aya surat barang didele suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah. Kita saling doakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku. Begitu pula aku. Hehehe, mantep. Karena yang memisahkan adalah mungkin suratan. Di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin. Waduh, sekian kasihmu Sarwiti Cikupa. berarti putus cinta pusingnya nanti ya. Emang tadi nage merenannya nanti ada apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ya. Geus kitu bae aya prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai. Ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta. Ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab naon cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tah mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran di dieu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput Wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model di kali di sadane caina gede atawa di ditu di pintu air nu sok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot jadi balangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay na teh dua masalah mungkin bae karena teu bisa atawa bisa ngan aya gangguan angin ngojay mah ngojay tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede atau teu bisa ngojay ieu kumaha tah lamun kos kitu Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojay Bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojay na ieu mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodohnya umat balas pati kisos Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit
lengena di talian sukuna di talian dibaringkus aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojai hese lantaran dibaringkus paeh ki Zaid teh kisos ki Umar insyaallah awas jaminan atawa ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojaina lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deka Lampung meh ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh tah perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona jago jasa ya teh ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang di hararese lumpuh atawa setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewat ke dia dicekel balangkeun ka Cisadane paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojai teu bisa sanajannya dibalangkeun teu bisa ngojai isos dibalangkeun bisa ngojai ngan dibaringkus isos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar kalawet sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojai lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu amdin berarti ieu termasuk kana sibhu amdin diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi neangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني
wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni wa idh tukhrijul mauta bi'izni wa idh kafaftu bani Israila 'anka idh ji'tahum bil bayyinat فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين والله أعلم بمرادih qala waktuna ngadauh Allahu sapa Gusti Allah ing lepadi Isa kang puteranang Siti Maryam Uzkur eling sira Isa nikmati sunalaika ingatase sira wa ala walidaik lan ingatase bapa biang roro siara wa ala walidaik bisukriha kalawan syukuring nikmati iz ayatuka waktune nguatan isun ka ing sira wa itu tegas nguatan insun ka ing sira biruhil kudusi kalawan ruhil kudus Jibril tegas malaikat Jibril tukalimun la sahalera rasan sira ing manusia halun minka minal kafi kuda dihal saking kafi ayatuka ing dalam lapat ayatuka fil mahdi ing dalam ayunan etif lan tegese bocah cilik wa kahlan lan tengah tubuh yufidu kang maidakeun ya kahlan nuzulahu ing durun dan turunkeun Kangjeng Nabi Isa qabla sa'ating dalam sadurunge kiamat li annahu rufi'a kana satuhune Kangjeng Nabi Isa iku den angkat Kangjeng Nabi Isa qablal kuhulati ing dalam sadurunge tengah tubuh kama sabako kaya barang kang wis dingin ya emak ya Ali Imran ing dalam surat Ali Imran wa idh allamtuka lan waktune ngawurukan ingsun ka ing sira alkitab ing tulisan wal hikmata lan hikmah wat taurat lan taurat wal injil lan injil wa idh takhluqu lan waktune ngadamel sira minatini saking endut ka hayati thairi kaya tingkai ka surati thairi ing umpamane ing rupa burung wal kapu ismun bimana mislu Antai kap iku isim kang tetap kalawan mana mitu mapulun yaiku dadi mapul bi ini kalawan izin ingsun patan puku makani usira piha ing dalam hayati thair pataku maka anaya hayati thairun iku burung bi ini kalawan karep ingsun bi iradati tegese kalawan karep ingsun waktu beri ulan ngawaraskeun sira lakmah ingkang buta wala brasolan kang cara bini kalawan karep ingsun wa itu khrijulan waktune metuakeun sira al mauta ing pirang-pirang kang mati min kuburi saking pirang-pirang kuburan nenek mauta ahyaan ale pirang-pirang kang urip ini kalawan izin ingsun wa idh kafautulan waktune negah ingsun Bani Israil ing Bani Israilan kasaking sirahina hamu waktu dede jaya Bani Israil kababi kotlika kalawan ngabunuh ing sirah idhi tahum waktu nenekan isirahum ing Bani Israil bil bayinati kalawan sakahe mujizat al mujizati tegese sakahe mujizat wa qalil ladina kafaru maka ngucap sapaung akeh kang pada kupur ya ladina kababinhum saking Bani Israil in oranana ma oranana hadza apa ikilah iki alladzi jita bihi kang nekani sira bihi kalawan ladzi illa sihrun mubin angin iku sihir kang nyata wa pikiraatin lan iku tetep ing dalam qiraat suwiji sahirun utalaban sahirun ay Isa tegese Kangjeng Nabi Isa wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun wallahu a'lamu bimuradi wa idh awhaytu lan waktune ngawahyuan ingsun ilal hawarina maka maring kaum hawariyin kabeh ambartuhum tegese marenta ingsun hum ing hawariyin ala lisani ngatase lisani Isaan tegese bian kalawan yentang imankeun sira kabeh bi kalawan ingsun nabi rasulilan kalawan rasul ingsun Isa tegese Isa qalu
maka ngucap ya hawariyin kabeh amanna ngimankeun ingsun sadaya bima kalawan karone bi wa bi rasuli washhad lan nyakseni sirabi annana muslimun kalawan satu de ingsun sadaya iku kang muslim kabeh iku kang muslim kabeh. Ayat ieu neruskeun ayat nu kamari di mana kamari dijelaskeun bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul teh deuk dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna. Kena kasaksian ku umat, kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamanna jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP, ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae di peta pertanggungjawabanana, gubernur di peta pertanggungjawabanana, DPR di peta pertanggungjawabanana, nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran deuk dipenta pertanggungjawabanana presiden deuk mikeun jabatanana ka penerus bangsa. Ieu dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanakan dengan aturan-aturan. Lantaran singa ada negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu dan bagaimanakah Soeharto dulu dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucu eta tim-tim termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil, urang sebagai saksina. Muncul coba saksi nu pernah di presidenan ku SBY, coba dia. Wah kabeh berdesak-desak, berdesak-desakan, saya saksi. Kumaha sia ieu? Waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha? Wah. Dan lain sebagainya, buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur. Di hadapan Allah malaikat batu bisa disogok lantaran malaikat batu beukeun dahar. Teu beukeun dahar jeung make nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat. Teu hayang emang polisi asal dibere awewe we haja bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Teta. Ieu ge Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae. Ngalaksanakeun tugas dan nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh
nyangakeun sadaya-daya ka Gusti da Gusti nu Maha Uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyangakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah, selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah, ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti, Gusti nu Maha Uning, abdi besi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna salah seren neraka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi. Wah, geus seren ta geus. Atuh komo lurahna ta manggeus. Oh, geus tah mamotokodimin ka nerakana ge tah mah. Hese, geus ieu mah bahka mah anu luar biasa ieu. Ngegeter kabeh ge taraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyari eta. La ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti. Tanya Rokib, tanya Atib. Mangga abdi mangis teu bisa nyarita besi kacaletot. Isa iz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana ku ari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur caritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun ku ari abeh nyahoeun tateta. Bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyahoeun Kangjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa. Padahal Kangjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun ku ari kurang, padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang ku ari ulah mikiran dasi, ulah mikiran sapatu herang, ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung torikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nya nama deukeut jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu. Januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian kurang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantarannya nama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah jurusan kiai ben wae jurusanna eueuh hiji-hiji aja.
nu aya bagikan nu eueuh ulah diteangan gitu cuma temu mau bukan naon tugas gitu mah eta orang Cisoka tong ngomong mau bukan naon tugas gitu mah ieu mah deuk lain nyaritakeun bogana naon deuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta cenah dahar mun masih keneh mikiran dahar sia ulah make norekat cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia mun masih keneh nyaritakeun dahar nginum ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia emang dititah ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing can datang berarti ilmuna encan datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang nginum mah nu ngaturna Allah lain urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing urusan rezeki aing nu ngatur ulah sok bilu-bilu urusan aing sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu aing urusan sia teu dilaksanakeun tolol sia urang lamun dikitu-kitu di akhirat je maju geus rarasaan teh rasa aing neraka geus boga nya ge rarasa asana sabaraha taun je hirup di dunia 60 pake naon lolobana hirup di dunia dagang hasil dagangna pake meuli sawah hasil sawahna pake kawin ka karaon cek malaikat wah iya makanan gua ya Malik cek malaikat Zabania Malik iya hiji ya mangsa urang ya jahanam bukakan jahanam sia di dunia 60 tahun tulisan sholat masa eutik jasa ngan lebaran doang iya lolobana sia dagang bae dagang pandagang mah urusanna eta mah rizki urusan rizki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha teh setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian tuma Allah nu ngarizkian sia geus ikut campur urusan Allah ai urusan sia salat sagala puasa henteu cek zabannya seret geus ulah loba omong temen nu seret diseret cek pemajikan ke haji dadah cek haji sial yang ada alai sial gege makalnya di BAP ya sial aduh eta urang lamun inget kadinya Masya Allah ndek kumaha nu mantak direnung ieu keur cai renungan para wali teh ngerenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka beuh ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku nya capek nutur-nutur buntut kebo nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae ai di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang salamet moal aing sih Masya Allah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya sia sok ngaji kan ka Cilongok sok make motor naon Scoopy menang ti mana ngridit teu nyaho sia ngridit haram hah mun urang ngarenung ka dinya Gusti Allah meureun cilaka geus lah Scoopy jual ngredit nu gede deui ya Allah ilah renungan-renungan jadi urang teh kita ngerenung alam dunia renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang eta teh tafakur teh ngaranna tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah jalan untuk usul ke Gusti Allah 3 hiji tafakur 2 muraqabah 3 zikir mah tama jangan benturan nafsu-nafsu urang zikir mah jangan benturan dong la ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang zuhudna qanaahna tawakalna dan lain sebagainya ai sakadar zikir doang mah zikir watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampuna gede panjang zikirna mun cau nu laletik teh cau naon kana
11 zikirna 11 bae sauna ge leutik ieu mah eta zikir urang tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni jelema anu berpangkat insan kamil anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ke dunia, tanpa melirik karena jabatan, tanpa melirik karena tahta. Hiji be Allah. Ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema model kitu. Masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyatuka biruhil qudus. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingna model Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari moal ayat tanding Kanjeng Nabi Isa mah keistimewaana dipuat di Al-Qur'an nu bakal kadenge kurang engke dipempa pertanggungjawaban di hareupeun Allah di Rabbul Jalil urang kuari geus nyaho keistimewaana 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, ingat anjen karena nikmat kaula nu telah diberikan ke anjen jeung ka indung anjen kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cak Gusti Allah melen mere nikmat ka anjen 7. Hiji, Isa ingat anjen iz ayyatuka biruhil qudus, waktuna kaula nguatan ka anjen biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kanjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kanjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril tetah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tanpa kitu ge bisa. Malaikat Jibril niup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiran anak Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kanjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, Inni Abdullah ataniyal kitab. Kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah. Hiji. Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan? Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan? Keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Kadenge inni Abdullah ataniyal kitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla
nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah dikejar-kejar ku Yahudi umurna 33 tahun 3 bulan 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ke luhur langit diselamatkan ku Gusti Allah. Nu dongeng geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit diangkat ku malaikat Jibril. Yelah ta ai iz ayatuka biruhil kudus. Ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah. Hai Isa, dengan dibarangi kuruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wakahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana. Ini Abdullah ataniyal kitab ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lompatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran deh kuari geus mulai. Apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke di negara masing-masing Indonesia, Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igomah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi turunlah Imam Mahdi.